Pameget tuh begitu kalau gitu. Iya iya mah misalnya ke gaduh dirikan ayalan dia mangga si awak-awak Pameget biasa ngabaris ayah Mama Lexen terus damang gitu area alhamdulillah ayah Mama Lexen ayah tak kecil namanya Mama ira kecil anjur sok udang air ningali gubernur mah sok ada cendrar nya torekna sok gaman ada teh kadang-kadang nu beureum nya warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian dia lintang dunia kepeliwata Dumiratnya sejagat perayaan pada lawan itu tempat endah izin ngajak keras Bongkas Bangsa janji pasini para bos ngajadi supaya para bos laksana untuk dipung katang bangsa laksana kepanjang sungkiri terasa daya Kaset, kalau terus kaset dong, hadirin berlama oke pula warga masyarakat. Ayo, dengan papak pusada desa, kalau yang kurang bagiakan, bukti dengan upacara waktunya. Garapan sanggar seni sekar berdewa. Upacara yo, Dewi Kawita. Wilujeng depan kasadayana. Aduh sono mama teh mobil khusus ke urang Cikuray. Cikuray. Asa dari Garut teh. Urang Garut heula sakedap supados aya tidak keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumun sampun anu maha bagus di langit pating arti di bumi pating polisi di mana di payung
Alis ngawur yang dia tukang kenang, ya cangkeng asa potong bulan. Aduh, faktor uang saja, lain faktor usia. Aduh, baru dah. Alhamdulillah, mama tiasa petepung lawungnya. Tidak waktos, terutama ngiring pinggang segul aja. Pokok kekersana bapak Ceng. Junaidi sareng ibu Trini Ukmini anu dina danget ieu nuju keng kasih nugraha kengen kabagjan ti Allah subhanahu wa ta'ala wire anu
jantung putri kadeheusna anu jenengan Neng Tita Nurjana ayeuna parantos resmi diistrenan resmi diakadan sareng hiji jajaka anu kaset anu jenenganana Cek Yoga Herdiana putra kadehes kersana Bapak Harto kali Ibu Titin Tanyarti anu kawin di daerah Gandasari Kecamatan Kasokanda Kabupaten Majalengka. Atau di dia beten mama oge terhilap ngaturkeun wilujeng sumping karombongan Cek Yoga ya alah baturan wilujeng sumping selamat datang sugeng rawuh welcome. Naon welcome mah dina keset deuh. Eta teh bahasa Inggris. Kamari mama di London barudak. Arane barudak 7 tahun bari bahasa Inggris. Palinter. Aduh. Oh, wilujeng sumping hatur nuhun. Ya kana kasumpinganana. Terutama ya kana kaset Cek Yoga Herdiana. Mama ngahaturkeun wilujeng sumping anu sumpingna hidup teh teu nyalira. Nanging iring ku Ibu Rama oge kulawargana sadaya. Hidup cepat kana janji sarua jeung hidup teh hiji lalaki langit, lalangan jagat anu teu lancar rinci luncat pulang udar dina tali kutang. Hari kadang mama hari kutang-kutang besok inget ka jero na pada mampu. Bener kaset gitu urang mah kedah tepat karena janji sakumaha janji pasidi anu kapangkernya karena janji itu adalah utang. Tah jadi mama ngiring bingung ya hidup ayeuna parantos istrenan resmi ngahiji sareng hiji istri anu geulisna kawanti-wanti pokok nu jenenganana Neng Tita Nurjana. Umpami di Bandungan mah kieu teh esturi sakitu payus pantesna nurut cupunya nu kaset nyandingkeun nu geulis lini barat Batara Rama nyandingkeun Dewi Sinta. Lini barat Batara Kamajaya nyandingkeun Dewi Ratih Sikajaya. Mama ngiring binang upus tiasa ngadoakeun mugia hidup duaan dina ngambar rumah tangga sing ulus rahayu sing berkah selamat sing panjang yuswana sing panjang jodohna papa hajat ibu hajat papa besak ibu besak sadayana sing ageng nyawerna. Aduh Pak Ceng sanes seuri eta mah nya punten lah. Oh jadi emut ka Bapak Hajat. Aya pantun sakali ka Bapak Hajat. Urang tepangan siap-siap kamari ge waktos di hampir mah. Mangirewan hampir mencebur ya. Waktos di Cianjur. Mama aya pantun sakedik. Kumaha geuning sama Bapak Hajat. Nabi jieu nya anu beureum anu naonna pas sedang 5 bilang ku di Cikirayo gitu keluar di Bapak Encengnya siap pergi ke Kupang membeli lonceng. Apa lonceng? Apa lonceng? Jam 3 reja pergi ke Kupang membeli lonceng asal yang Padepang sareng Bapak Enceng.
bukoknya dan dijikan mah jadi berem nggak ada kata-kata lima. Ayak keneh kamu ibu hajat ya. Iya, pantun aja. Gerak kita keluar berem. Beca kayu dari puncak Darajat. I love you ibu hajat. Aduh, aduh, nuhun. Tutup barudang, aya nu poho. Awan tadi ada pohona. Si Amu astagfirullahaladzim. Buat dilolok di setting gede. Buat telepon ke kedapnya, payuran dua kebesan, karena ibu besan. Aduh, bapak besan dama, ibu besan darama, kadayan aja. Kamari ge telepon si Amu bayunan ibu besan, bapak besan keluar nu deureum. Resep mama. Siap? Ya. 7, 8, 9 dari bapak besan, dari ibu besan, kalau tidak ada aduh, hatur nuhun bapak besan, hatur nuhun. Jam nyamung ka ibu besan, kenal. Siap. 7, 8, 9 aduh, kadang repotkeun ibu besan. Dasar ibu besar mah gelis ngerenjen barudak ngerenjen berarti nyambung. Halo Mas Rizky Bilar. Aduh, ya teh saya masa lupa sama pemajikan sendiri, ini teman Neng Lesti. Ya soalnya surana rebek ya bosok akan pancet batas kadahar kadal Neng Lesti kumaha sayang pareka sayang aku juga rasa ngelenjet dia disebut sayang apakah kamu lupa kan sekarang dia punya tugas dari Bapak Ceng? Ya ini tuh lagi di jati gede termusuh yuk aduh suka ayah ayo nama kan ieu heula kasih kira ieu lah sakedapnya. Iya, ayo. Oke. Wah, ini jangan datang juga ya. Nah.
Asik. Digentos aku langkung-langkung. Oh, aduh.
dan juga ini dikata itu siap. Awas lah, kamu yang kita ya. Awas. juga sareng keluarga sadaya. Ibu syuting di tempat. Parah. Kembang Malati go panganten istri kanggo anu kasep geura tampi ireng bian Kembang Malati tawis kaasih kahemanti naik oge tawis ditampina paniatan mugia aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Manglean dikongkoyankeun. Salajengna kasadayana ngahaturkeun wilujeng sumpi.